Aya keneh? Ayahnya Nggak. sekarang yang tapi aneh nyata. Kalau sampai sholat, ya, asalnya mabuk, bersih teh. Ya. Nah, sampai bagian sujud, ayah tas katanya karena tarang kulantaran kata naon teh sujud ngajaran naon teh anu sebenarnya. Jadi berarti itu angkat deh sujud deh itu apa banyak urunan katanya. Nah, eta kaasup kena rumian tas be kalau rumah eta. Oh, dianggap sujud atau henteu? Dina anggahota sujud salah sawiosna teh nyaeta aya tarang anu terbuka nya. Terus sejen mah masing tur mah ulah terbuka teh nya. Ieu tarang nu terbuka teh sanes berarti anu kedah keuna teh sadaya tarang ya. Dugi kakeun kopeahna dikieukeun. Tujuanana hoyong sadaya tarang teh antel. Da ayeuna lamun urang ngusahakeun sakabeh tarang antel eta teh moal tiasa. Sabab posisi tarang urang kumaha? Ngabalenong nya. Berarti tempat sujudna kudu jiga batok ari kitu mah atawa jiga cowet. Lamun hoyong antel sadayana. Jadi masing dibukakeun kieu oge nu antel mah nu mana? Nya nu diantelkeun we bade ku nu di tengah, bade nu digigir, diasalkeun masih kena disebut naon? Disebut tarang. Ta ayeuna kulantaran dina anggahota sujud teh aya nu disebat tarang, tarang antelna kana naon tasbih tadi teh? Cucung-cung tasbih nya. Tah iya. Berarti tarang urang antel teu? Pertama, antel teu tarangna kana tasbih? Antel. Tasbihna ku urang lamun urang usik ka bawah teu? Henteu. Berarti eta tasbih samartabat jeung karpet jeung keramik. Dan nu dimaksad antel tarang teh ba'dul jabhah. Ari ba'du teh sawarehna tarang. Sakumaha we antelna mah nu penting ku urang henteu ditahan ya. Henteu ditahan jiga salat dina batu di sawah bari panas ning ditahan. Tah eta teh makruhnya. Henteu dugi ka batal mah. Tangan sanajan sujudna ayeuna kana sagede tasbih anu leutiknya. Tah eta teh sujudna jadi sabab tarang urang antel kana tempat sujud sanajan kana tasbih atawa lamun misalkan gasolin pas sujud uluprak heka sujudan sah eta tehnya sabab eta gasolin posisina geus sami jeung karpet. Mun karpet teh mah naon pangna sami sabab ieu gasolin ku usikna urang cengkatna urang henteu kagusur deui. Kajaba lamun gasolina di talian kada kancing deui pesakan taliannya keur sujud kuluprak kasujudan pas urang diuk teh milu deui gasolina ka dieu tah eta mah teu sah sujudna sabab termasuk kana barang anu dibawa. Pamibahasa kitab mah namina mahmul nya. Jadi asalkeun eta barang teh teu kabawa ku urang, teu kabawa deui ku usikna urang, maka sujudna sah sanajan tadi kana tasbih ya. Itu panginten. Jadi sujud mah nya masih ngrekanana naon ge asal ulah najis gitu. Lamun kabulu teu marina kan tadi pertarasana jadi udah buru-buru cengkat kan teu marina bala jadi. Langsung cengkat. Tah, ayeuna kembali kana syarat naon? Bahwa dina rukun salat teh aya tumaninah. Lamun teu tumaninah mah berarti sujud eta henteu diitung. Contoh, kan ari tumaninah teh saukuran maca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kira-kira setengah detik lah ya. Allahu akbar. Lamun diobrolkeun mah Allahu akbar. Aduh atawa lamun cek budak ayeuna mah ajignya gitu tah. Punten ya imah. Allahu akbar atawa kumaha. Kumaha we nya syaratna mah nu penting langsung tah maka nu nembe can dianggap sujud. Berarti kudu sujud deui. Cenah di dinya mah sieun aya deui nu bieu nyungcung, tinggal pindah ka gigirnya atawa ka hareup
poek ieu mah dikira-kira we contoh pas ka dieu teh cengkat deui da naon katojosnya pindah ka dieu aya deui teangan tempat anu eueuhan ceuk kasarna nya ceuk kasarna naon sabab nu neme teh sujud tuluy cengkatna eta naon henteu dihajanya tapi refleks urang jeung deui can dianggap sujud sabab teu aya naonan teu aya tumaninah sedengkeun tumaninah teh jadi rukun salat moal ieu nya jiga macokan ka dieu aya pasti pas anu kaduana ge tos teu aya nya pirakunya secara teori eta naon hulu tasbih pipinahan nya ari pas ek sujud poek teu aya jelema kieu-kieu nya eta mah kakara merenya ngan lamun teh mah sapertosun gambaran bieu teu aya tumaninahan eta mah tos we sujudna balikan deui berarti ngungklukna jadi sabaraha kali jadi 3 anu tadi nu kahiji mah teu dianggap tuluy ayeuna sujud 2 kali anu dianggap sujud ngangge tumanina jadi sujud tarang mah hiji ba'dul jabhah sawarehna tarang dalamun sakabehna mah moal pimungkineun ya kajaba sujudna kana cowet mun kakara ada kabeh ari ngaran-ngaran kanu datar kieu mah adek nu tengah nu gigir henteu adek nu gigir nu tengah henteu tah jadi nu direkenna teh sebagian tarang asalkeun teu kenging kahalangan ku barang anu dibawa kopeahna kieu nu sujudna teh naonana kopeahna teu sah eta mah nya cenah ieu mah kopeahna aya tarangna aya eta mah masih keneh sah sabab sawarehna tarang antel nya kana tempat sujud ngan lamun ngahalangan mah teu sah eta mah cekap ka keneh atos tos tah jadi ku ayana pertarosan teh saupamina tos nyampak diwartoskeun ngan saupamina hilap deui da baheula sarewa meureun ngajina nya dikorehan deui kitu tah kantun paslun wal mashu alal khuffaini jaizun nyarioskeun ngusap sapatu termasuk salatna bari di sapatu nya urang kan sok bertanya-tanya salat ngangge kaos kaki nya tangke dina pasal sabada ieu mudah-mudahan aya manfaatna nu leresna ti Gusti Allah nu lebatna mah murni kalepatan diri pribadi. Hapunten tina sadaya kakiranganana ditutup ku doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.